Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Taha Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. kami henteu nurunkeun ieu Quran ka maneh supaya pinanggih ka susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi minangka pangwawadi pikeun jalma anu wedi ku Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Diturunkeunana ti Allah nu ngayugakeun bumi katut langit nu luhur. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nyaeta Pangeran nu maha murah nu istawa di arasy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Kagungan anjeunna saniskara anu aya di langit, saniskara nu aya di bumi, saniskara anu aya di antarana jeung saniskara anu aya di handapeun taneuh. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Jeung upama maneh ngomong tarik nya saestuna anjeunna uninga kana rahasia jeung kana anu leuwih buni. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nya anjeunna Allah taya deui Pangeran anging anjeunna kagungan asmaul husna jenengan-jenengan anu saray. Wa hal ataka hadithu Musa. Nah geus kawartikeun ka maneh lalakon Musa. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Basa manehna nenjosena dului manehna nyarita ka bojona dagoan di dieu karana sanyana kaula nenjosena sugan wae kaula bisa mawasena mah ti dinya keur maneh atawa kaula meunang pituduh di tempat nu aya seuneu. فلما أتاها نودي يا موسى. Barang manehna datang kadinya, manehna dicalukan, yeuh Musa. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. Saestuna kami teh Pangeran maneh, karana saestuna maneh aya di lengkob suci Tuhwa. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Jeung kami geus milih maneh jadi rasul, ku kituna reungekeun saneskara anu diwahyukeun ka maneh. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Saestuna kami teh Allah taya deui Pangeran salian ti kami, ku kituna geura ibadah ka kami sarta adegkeun salat supaya eling ka kami. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Saestuna kiamat teh bakal datang, kami ngahaja ngarasiahkeunana supaya saban jiwa dibales ku saniskara anu diusahakeunana. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Ukituna maneh ulah beunang dipengkolkeun tina iman kana kiamat ku jalma-jalma anu henteu ariman kana kiamat turta nurutkeun wae hawa nafsuna
anu bisa ngalantarankeun maneh jadi cilaka. وما تلك بيمينك يا موسى Jeung naon eta anu dicekel ku leungeun katuhu maneh teh ieu Musa? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Jawab Musa, ieu teh iteuk abdi. Abdi sok neuleukeum kana ieu iteuk, sareng abdi ngababukan dangdaunan ku ieu iteuk kanggo domba abdi, sareng aya deui gunana anu sajabi di eta. قال ألقها يا موسى Pidawuh Allah, alungkeun eta iteuk teh ieu Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى. Lung eta iteuk teh dialungkeun, ujug-ujug jangelek weh eta iteuk teh jadi oray ngaleor. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Pidawuh Allah, geura tewak eta oray teh sarta ulah sieun, ku kami bakal dipulangkeun deui ka saasalna. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. Jeung geura dempetkeun leungeun maneh kana kelek, tan wande leungeun maneh jadi bodas sumirat tapi lain cacad, minangka ayat mukjizat anu liana. لنريك من آياتنا الكبرى. Pikeun kami nembongkeun ka maneh sabagian mukjizat-mukjizat kami anu kacida gedena. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Jung geura indit ka Firaun, saestuna manehna teh geus ngaliwatan watas wangen. قال رب اشرح لي صدري. Pok manehna ngadoa, nun Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti ngajembarkeun doa abdi, ويسر لي أمري. sareng mugi Gusti ngagampilkeun urusan abdi, واحلل عقدة من لساني. sareng mugi Gusti ngudar cangreud letah abdi bentes nyarita, يفقه قولي. supados maranehna ngartoseun kana omongan abdi. واجعل لي وزيرا من أهلي. Sareng mugi Gusti ngangkat ti kulawargi abdi wazir, juru bantu, هارون أخي. nyaeta Harun dulur abdi. اشدد به أزري. Mugi Gusti nambihan kakiatan abdi kumanehna, وأشركه في أمري. sareng mugi manehna ngabarengan abdi dina urusan abdi, كي نسبحك كثيرا. supados abdi tiasa langkung seueur ngamaha sucikeun Gusti, ونذكرك كثيرا. sareng langkung seueur emut ka Gusti. إنك كنت بنا بصيرا. Sayaktosna Gusti salawasna maha tinggali ka abdi sadaya. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. Pidawuh Allah, saestuna geus diijabah pamenta maneh teh yeuh Musa. ولقد مننا عليك مرة أخرى. Jeung saestuna kami kungsi mapari nikmat ka maneh dina waktu nu sejen. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Basa kami ngailhamkeun ka indung maneh ilham kami. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Nyaeta pernahkeun eta orok Musa teh dina kandaga
Dului palidkeun kawalungannya tan wande engke kabawa ku cai ka sisi sangkan dipulung ku musuh kami jeung musuhna jeung kami geus namplokeun ka asih ka maneh ti kami sarta supaya maneh diraksa diriksa kalayan panangtayungan kami. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. Nalika dulur awewe maneh liwat pok manehna nyarita ka Fir'aun naha kenging abdi ngunjukkeun ka Gusti jami anu tiasa miara eta orok nya kami memulangkeun maneh Musa ka indung maneh supaya hatena bungaheun jeung hanteuna langsaeun jeung maneh teh kungsi maehan hiji jalma duluy ku kami disalametkeun supaya maneh hante bingung jeung kami geus nyoba maneh rupa-rupa cocoba duluy maneh matuh sawatara taun di antara pangeussi nagri Madian. Duluy maneh datang dina waktu anu geus dipastikeun yeuh Musa واصطنعتك لنفسي jeung kami geus milih maneh keur rasul kami. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Jeung maneh geura indit bareng jeung dulur maneh kalawan mawa ayat-ayat kami jeung poma maraneh duaan ulah poho tina eling ka kami. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Jung maneh duaan geura arindit ka Fir'aun saestuna manehna teh geus ngaliwatan wates wangen. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Nya pok maraneh geura nyarita ka manehna kalawan adab malah mandar manehna eling atawa sieun. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Pok maranehna duaan nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya sayatosna abdi teh rempan bok bilih manehna nyiksa abdi atawa beuki angot ngaliwatan wates wangen. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Pidawuh Allah poma maraneh duaan ulah ngarasa rempan saestuna kami nyarengan maraneh duaan kami ngadangu sarta kami ningali. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Kukituna geura datangan manehna kumaraneh duaan sarta pok caritakeun saestuna kaula duaan teh utusan Pangeran salira. Kukituna muga dipasrahkeun Bani Israel bareng jeung kaula sarta ulah pisan salira nyiksa maranehna saestuna kaula ngadatangan salira kalawan mawa ayat mujijat ti Pangeran salira sarta ari kasalametan teh
ditamplokeun ka jalma-jalma anu nurut kana pituduh. Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Saestuna geus diwahyukeun ka kaula duaan yen siksaan teh baris ditibankeun ka jalma-jalma anu ngabohongkeun turta nu ngabalieur. Qala faman rabbukuma ya Musa. Ceuk Fir'aun, cing saha pangeran maraneh teh yeuh Musa. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Jawab Musa, pangeran kaula sarerea teh nyaeta pangeran anu parantos maparin dedeg pangadeg kasakumna anu kumelit duluy maparin pituduh. Qala fama balul qurunil ula. Ceuk Fir'aun, kumaha atuh ari umat baheula? Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Jawabna, pangaweruh perkara eta mah di pangeran kaula kaunggal dina kitab. Pangeran kaula mah tara kaliru sarta tara lali. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Anu parantos ngajadikeun bumi minangka amparan kanggo aranjeun sarta anu parantos ngadama jalan keur liliwatan aranjeun sareng nu nurunkeun cihujan di langit. Duluy kami nuwuhkeun ku eta cihujan teh tutuwuhan sajodo-sajodo anu warna-warni. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Pek geura dalahar, pek geura arangun ingon-ingon maraneh sarta dina perkara kitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu boga akal mah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nya eta bumi kami ngajadikeun maraneh jeung kana bumi kami mulangkeun maraneh sarta nya tidinya kami bakal ngahudangkeun maraneh sakali deui. Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Jeung saestuna kami geus nembongkeun ka manehna Fir'aun ayat-ayat kami sakabehna tapi manehna ngabohongkeun sarta manehna nolak. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Ceuk Fir'aun, naha maneh datang ka dieu teh rek ngusir kami ti nagri kami ku sihir maneh? Yeuh Musa. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Atuh kami oge rek datangkeun sihir sarupa kitu ka maneh. Kukituna urang ngayakeun pasini makalangan antara kami jeung maneh di hiji tempat nu negla sarta kami jeung maneh hanteu meunang nyulayaan. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Pasti patepungna sareng salira teh nyaeta dina hari besar sareng mugi dikumpulkeun jalma-jalma dina wanci pecat sawed. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Nya leos Fir'aun ninggalkeun sarta tatahar sagala rupana, didinya manehna datang deui. Qala lahum
موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Pok Musa nyarita ka manehna cilaka arandika. Poma arandika ulah nyieun-nyieun kabohongan kalayan asma Allah nu bakal ngalantarankeun anjeunna nibankeun siksaan ka arandika jeung saestuna geus rarugi jalma-jalma anu jijieunnan teh. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Tuluy maranehna sawala perkara urusan maranehna sarta ting harewos. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Cek maranehna saestuna ieu dua jalma teh bener-bener ahli sihir anu bakal ngusir arandika di negeri arandika ku sihirna sarta baris ngarorod kaluguhan arandika nu mulya. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Bukituna peh gerak kumpulkeun kasaksen arandika teh tuluy gara datang ka dieu ngabaris jeung pasti bagja pisan jalma anu unggul poe ieu. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Cek maranehna yeuh Musa naha andika heula anu ngalungkeun atawa kaula sarerea heula anu mimiti ngalungkeun. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Jawab Musa, prum arandika heula anu ngalungkeun ujug-ujug itek-itek jeung tali-tali maranehna teh kasawangna ku Musa jadi oray ting laleor lantaran sihirna. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Nya Musa teh ngarasa gimir dina hatena. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Bidawuh kami maneh teu kudu gimir lantaran maneh anu leuwih punjul. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Jeung lung geura alungkeun itek anu dicekal ku leungeun katuhu maneh tan wande bakal dileg-legan saniskara anu dijieun ku maranehna teh karana saestuna pagawean maranehna teh tipu daya tukang sihir sedeng ari tukang sihir teh moal unggul najan di mana datangna oge. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Gerak tukang sihir teh sarujud pok maranehna nyarita kaula sarerea ariman ka pangeranna Harun sarta Musa. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Cek Fir'aun naha geuning maraneh ariman ka manehna Musa samemeh kami ngidinan maraneh sanyana manehna teh gegeden maraneh
anu ngajarkeun sihir ka maraneh. Kukituna kami baris motong leungeun jeung suku maraneh dipastelangkeun, jeung saestuna kami bakal nyalib maraneh dina tangka korma, sarta saestuna maranehna bakal nyaho saha di antara urang anu leuwih banget siksaana jeung anu leuwih langgeng. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Jawab maranehna, kaula sararea moal ngaheulakeun milih salira batan ayat-ayat mukjizat anu eces anu dongkap ka kaula sararea sareng pangeran anu parantos ngayugakeun kaula sararea. Kukituna mangga geura putuskeun naon anu bade diputuskeun ku salira, saestuna salira teh ngantiasa mutus dina kahirupan dunia wungkul. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi minas sihri wallahu khairun wa abqa. Saestuna kaula sararea parantos ariman ka pangeran kaula, malar anjeunna maparin pangapunten kana kalepatan kaula sareng dosa tina ngalampahkeun sihir anu dipaksakeun ku salira ka kaula sararea, sareng Allah langkung sae sareng langkung langgeng ganjarana. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Saestuna sing saha anu datang ka pangeran bari manehna dosa, nya saestuna pikeun manehna jahanam anu didinya na manehna hanteu paeh sarta teu hirup. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jeung sing saha anu datang ka pangeranna dina kaayaan manehna iman tur geus ngalampahkeun amal-amal soleh, nya maranehna bakal menang darajat anu luhur. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Nyaeta sawarga adnin anu dihandapna curcor walungan, kaayaan maranehna langgeng di dinya, jeung ari anu kitu teh ganjaran pikeun jalma-jalma anu ngabersihkeun diri. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabsan la takhafu darakan wa la takhsha. Jeung saestuna kami geus ngawahyukeun ka Musa jung geura indit mawa hamba-hamba kami di peuting, tuluy geura tenggel laut ku itek supaya jadi jalan anu tuhur keur maranehna. Maneh teu kudu rempan ka susul sarta teu kudu sieun di teuleum. Fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Tuluy Fir'aun katut baladna ngudag maranehna, sarta maranehna kasilap ku ombak di laut anu ngaremkeun maranehna. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Jeung Fir'aun geus nyasarkeun kaumna sarta teu mere
Pituduh. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Yeuh Bani Israel, saestuna kami geus nyalametkeun maraneh ti musuh maraneh sarta geus ngajanggikeun ka maraneh pikeun munajat di katuhueun Gunung Tur sarta kami geus nurunkeun makna jeung salwa ka maraneh. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Pek geura dalahar ku maraneh sabagian tina barang-barang nu harade anu geus dikurniakeun ku kami ka maraneh sarta maraneh ulah ngaliwatan wates wangen dina hal eta anu baris ngadatangkeun tumibana bebendon kami ka maraneh jeung sing saha anu ditibanan bebendon kami nya saestuna manehna binasa. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Jeung saestuna kami jembar panghampura ka sugri anu tarobat tur ta ariman sarta ngalampahkeun amal soleh bari jeung tetep dina jalan pituduh. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Jeung naon sababna maneh datang ti heula batan kaum maneh yeuh Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Jawabna maranehna naluturkeun abdi sareng abdi teu talangke ka Gusti nun Gusti Pangeran abdi malar Gusti mikarido. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Pidawuh kami saestuna kami geus mere cocoba ka kaum maneh saenggeus ku maneh ditinggalkeun sarta maranehna geus disasarkeun ku si Samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Los Musa balik deui ka kaumna kalawan ambek durta nalangsa pok manehna nyarita yeuh kaum kaula naha lain pangeran Arandika geus maparin janji nu hade ka Arandika nah geus lawas waktu paturaina kaula ti Arandika teh atawa nah Arandika miharep supaya bebendon pangeran tumiba ka Arandika pangna Arandika nyulayaan janji Arandika ka kaula teh. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Jawab maranehna kaula sarareah henteu nyulayaan janji salira kalawan kahayang kaula sararea tapi kaula sararea teh dipaksa ngabantun momotan papaes eta kaum duluy ku kaula sararea diawurkeun da kitu Samiri marentahkeunana. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar
فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Lajeng manehna samiri nyieun anak sapi kanggo maranehna anu bungkeulekan tur tah disada. Nya cek maranehna teh tah ieu pangeran Arandika jeung pangeranna Musa, tapi manehna Musa geus pohoeun. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Naha geuning maraneh bet hante nitenan yen eta anak sapi teh hante bisa nembalan kana omongan maranehna sarta hante wasa ngadatangkeun madorot jeung mangpaat ka maranehna. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Jeung saestuna Harun geus nyarita ka maraneh samemehna, yeuh kaum kaula, taya lian Arandika teh dicoba ku eta anak sapi teh, jeung saestuna pangeran Arandika mah nu maha murah. Kukituna geura narurut ka kaula sarta geura ngagugu kana parentah kaula. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Ceuk maranehna kaula sararea bakal tetep cara kieu nyembah anak sapi satungtung Musa can mulih deui ka kaula sararea. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. Ceuk Musa, yeuh Harun, naon anu jadi halangan keur Andika nalika Andika ningali maranehna salasar? ألا تتبعني أفعصيت أمري. Naha geuning Andika hante nurut ka kaula, naha Andika teh geus baha kana parentah kaula. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Jawabna, yeuh anak mak, poma Andika ulah ngajambrek janggot kaula sareng ngajenggut sirah kaula. Saestuna kaula inggis boh bisi Andika nuding geus ngabengkahkeun Bani Israel, padahal Andika tacan ngalenyepan omongan kaula. قال فما خطبك يا سامري. Ceuk Musa, kumaha ari alasan maneh, yeuh Samiri? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Jawabna, kaula nenjo naon anu hante katenjoeun ku batur sarta kaula ngeupeut taneh sakeupeut tina tapak Rasul. Duluy kaula ngawurkeunana da kitu hadena cek nafsu kaula. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Ceuk Musa, upama kitu mah jor geura indit, saestuna hirup maneh henteu meunang campur jeung sasaha sartangan meunang nyarita ulah paantel jeung pikeun maneh dijanjikeun hiji tempat anu maneh henteu bisa nyingkah tidinya jeung pek
rek tenjo pangeran maneh anu ku maneh salawasna diibadahan teh saestuna kami rek ngaduruk eta tuluy nyaan ku kami rek diawur-awurkeun ka laut nepi ka sumawur. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Saestuna tayalian pangeran maneh teh angin Allah anu daya de pangeran angin anjeunna elmuna jembar ngawengku sagala perkara. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Tah kitu kami ngisahkeun ka maneh Muhammad sabagian kisah umat anu geus kaliwat jeung saestuna kami geus maparin pepeling Quran ka maneh langsung ti kami. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Saha-saha anu ngabalieur tina eta Quran nya saestuna manehna bakal nanggung dosa nu gede dina poe kiamat. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Jeung maranehna bakal langgeng di dinyana sarta kacida gorengna tanggungan maranehna dina poe kiamat teh. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Nyaeta poean ditiupna sangkakala sarta kami dina poe eta teh bakal ngumpulkeun jalma-jalma anu darosa dina kaayaan beungeutna gareuneuh. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. Maranehna ting harewos jeung pada baturna arandika henteu matuh di ieu dunya angin ngan puluhan poe. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Kami leuwih uninga kana saniskara anu maranehna dicaritakeun nalika jalma anu panglempengna jalana nyarita aranjeun henteu matuh di dunya angin ngan sapoe. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Jeung maranehna bakal nanya ka maneh Muhammad perkara gunung. Pok weh jawab Pangeran kaula ngancurkeunana nepi ka ancur pisan. فيذرها قاعا صفصفا. Duluy anjeunna bakal ngajadikeunana jadi taneuh rata. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Andika moal nenjo aya anu legok jeung aya anu munjul. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Dina poe eta manusia bakal nuturkeun nu cumeluk taya nu bengkok sembah sorana lalaunan jumrit hatena kapayeuneun pangeran nu maha murah sarta maneh Muhammad moal ngadenge salian ti sora nu ting harewos. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Dina poe eta taya gunana sapaat kajaba pikeun jalma anu ku pangeran nu maha murah geus dipaparin widi jeung anu omonganna dipikarido
ku anjeunna. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Anjeunna mah uninga kana saniskara anu aya di hareupeun maranehna jeung anu aya di satukangeunana, sedengkeun kanyaho maranehna henteu ngungkulan ka uninga anjeunna. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Jeung tarungkul weh sakabeh beungeut ka pangeran nuju menang ku anjeunna sarta saestuna jalma-jalma anu ngalampahkeun kadoliman teh rarugi. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Jeung sing saha anu ngalampahkeun amal soleh bari manehna iman nya manehna teu kudu ngarasa rempan boh bisi dikaniaya turta moal dikurangan hakna. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Jeung nya kitu kami nurunkeunana mangrupa Quran dina basa Arab, jeung di dinyana kami geus ngawincik sabagian pangwawadi supaya maranehna tarakwa atawa supaya ieu Quran teh ngahudang kaeling ka maranehna. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Kukituna maha uninga Allah Raja nu hak jeung poma maneh Muhammad ulah rurusuhan dina hal miharep narimana Quran samemeh rengse diwahyukeun ka maneh sarta pok ucapkeun nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti nambihan deui ilmu ka abdi. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Jeung saestuna kami geus maparin parentah ka Adam samemeh ieu lat manehna pohoeun tapi teu kabuktian ari manehna ngahajakeun mah. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. Jeung sing ingat nalika kami nimbalan ka para malaikat geura sarujud ka Adam, brak-brak maranehna sarujud kajaba iblis manehna mah mugen. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Nya pidawuh kami yeuh Adam saestuna ye iblis teh jadi musuh maneh katut bojo maneh. Kukituna ulah nepi ka manehna bisa ngaluarkeun maneh ti sawarga sarta ngalantarankeun maraneh lara balangsa. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. Saestuna pikeun maneh di dinya teh moal kalaparan jeung moal ditaranjang. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Jeung saestuna maneh di dinya mah moal ngarasahanaan turta moal kapanasan. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Tuluy setan ngaharewos ka manehna pokna teh yeuh Adam naha salira palai dituduhkeun ku kaula kana tangkal holdi nu ngalanggengkeun sareng kana karajaan anu moal ruksak. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
وعصى آدم ربه فغوى barang maranehna duanana ngadalahar buah tina eta tangkal brehweh oratna katarembong sarta duanana pakupis nutupan ku dangdaunan sawarga jeung doraka weh Adam ka pangerana sarta manehna nyamos ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى tuluy pangeranna milih manehna nya anjeunna ngampi tobatna sarta maparin pituduh قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى pidawuh Allah jigera turun maraneh duaan ti dieu babarengan jeung sabagian ti antara maraneh jadi musuh anu sabagiana deui jeung upama datang pituduh ti kami ka maraneh nya sing saha anu nurut kana eta pituduh atuh moal sasar turta moal larabalang sak ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى jeung sing saha anu ngabalieur tina panggeuing kami nya bakal manggih kahirupan anu rupak sarta kami bakal ngumpulkeun manehna dina poe kiamat dina kaayaan lolong قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ceuk manehna nun Gusti naha atuh Gusti ngumpulkeun abdi dina kaayaan lolong padahal kapungkur abdi teh awas قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى pidawuh Allah tah kitu geus datang ka maneh ayat-ayat kami tapi kumaneh dipopohokeun sarta nya kitu deui dina poe ieu maneh dipohokeun وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى jeung nya kitu kami nibankeun wawalas ka jalma anu ngaliwatan wates wangan durtahan teu iman ka pangerana jeung sanyana siksaan akhirat teh leuwih banget sarta leuwih langgeng أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى naha henteu jadi pituduh keur maranehna lobana umat anu geus dibinasakeun ku kami samemeh maranehna padahal maranehna lumampah di pamatuhan umat-umat anu dibinasakeun tea ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى jeung lamun seug teu aya kalimah di pangeran maneh leuwih ti heula atawa teu aya papasten anu geus ditangtukeun tan wande siksaan teh tumiba ka maranehna فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Bukituna maneh masing sabar kana saniskara anu diomongkeun ku maranehna jeung geura ngamahasucikeun sarta muji ka pangeran maneh samemeh meletek jeung samemeh surupna sarangenge jeung ti peuting jeung mahasucikeun ku maneh dina tungtung beurang sangkan maneh ngarasa ridho ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا
منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Jeung maneh ulah mencerongkeun panon maneh kana saniskara anu ku kami geus dipaparinkeun ka golongan-golongan di antara maranehna da eta mah ngan ukur papaes kahirupan dunya pikeun kami nyoba maranehna jeung ari rezeki ti pangeran maneh leuwih hade turta leuwih langgeng. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Jeung parentahkeun ka umat maneh supaya ngaradegkeun salat sarta masih salabar dina ngalakonanana. Kami teu menta rezeki ka maneh nya kami anu maparin rezeki ka maraneh jeung eta akibat anu hade teh pikeun jalma anu tarakwa. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Jeung maranehna nyarita naha geuning manehna henteu mawa ayat bukti ti pangeranna ka kaula sarerea jeung naha tacan datang ka maranehna katerangan nu kaungga dina kitab-kitab anu ti heula. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasula لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Jeung upama maranehna ku kami dibinasakeun ku siksaan samemeh turunna ieu Quran tan wande maranehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya naha geuning hantengintunkeun rasul ka abdi sadaya supados abdi sadaya tumut kana ayat-ayat Gusti samemeh abdi sadaya jadi hina turta wirang. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Pok caritakeun masing-masing pada ngadarago ukituna geradaragoan ku Arandika bakal nyaraho saha anu lumampah dina jalan lempeng jeung saha anu meunang pituduh.